walaupun orang maca 2 kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran orang teu pernah ngekang nafsu bakal aya hitung-hitunganan ke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, ieu miti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab tuh fahikna. Iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul ditingali ku urang tarang namanya hararideung ieu deui wahara jasa.